duit bocing lumayan ya makan mulai udah nih ya makan lah itu kurang kemana kurang ke harap yuk sebelah ayo bukan ayah acis yuk let's go bebek itu mah ya bebek aing bebek Agus bebek baca bisa beb aing ka Bogona bebek salinggo teh abi entah bisa dijelaskan dulu tadi aing sok turun anjay jangkung berat teh aduh teh ayo entos entos kumaha beb bebek milih itu apa abi hampurannya hubungan sareng atas di dia beb itu hubungan 4 bulan pira kowe gesan kieu nya si itu mah gaduh motor oh berarti bebek milih si itu nu boga motor nya mah setiap amang jeung neng teh jalan kaki wae da pegel atuh terus jeung unggal jajan teh neng ulun bayarana mah teu modal nyantus satu lebih baik mundur daripada gitu mah beb urang jajan sebelah teh aing ku si bebek ada situ mau motor nalikeun mah aing bakal jadi beunghar panyalah di situ tuh kunaon budak teh tungkul wae lempangna Agus kadieu Agus naon mah mana kunaon lempang ningali wae ka handap sayang ti jeduk mana turun kergalau mang kalau kunaon khusus kena wewe hadir mana mah ku awewe ge nikmat siga budak teu diurus wae diuk oh dia gimana mang di mana weh tungguan ya kemana ngomong baca lah bosan yo minum tah sok beakeun dari mana kunaon nya diputuskeun pada naon heuh mang urang diputuskeun pada salingkuhanna boga motor terus urang boga motor bawa ulin teh pada lempang wae cenah ya cik urang ge ya lalaki mah kudu ngamodal mentak digawe heula tong awewe heuh mang leuweung pagaweanna sedangkeun urang hayang motor kumanya urang aya sih kenalan caha kira-kira aya kewe mana ayeuna balik heula sok langsung ke sore ka dieu deui ke ngilu jeung urang lah urang dibawa ya geus mang kayak urang ka deui ayeuna juga tuh balik heula heeh pade bunuh diri mana moal nuhun mang ayo siap Assalamualaikum mang Pat oi ayo cenah ka ditu dah apa tungguan lu ayo duduk dulu mang oi kemarin kalau keleuweung terus gandeng coba ngomong aja tutupin jauh mang sedang deui lah oh itu mana mang saya punten Ayo naon jam? iya mata aya perlu Ayo tuh kadia ka jero. Sok, di jero gede. Sok diu. Ayo naon jam ka dieu teh? iya mak aya perlu ka dieu teh tah ieu si Agus nama geus diputuskeun cinta sok atuh caritakeun nyaman jadi dia gitu ya pada diselingkuhan ku mantan Terus hayangna kumaha?
Kalian buka motor man tapi mau digawe itu. Kayaknya bangga tuh jangan kayak gitu mah. Pengen ke. Nah, ada kumaha ya nak. Kayak minta jangan PW supaya bisa loba duit. Enggak kayak dijampe. Aja keluar tuh kabeh. Kepuk ke. Sangaran jam. Agus mak. Agus. Heuh mah nya ek dijikeun di pengajian emak bayar tamplok kabeh. Buda bel guplak guplek. Asi. Asihan ai Semar mesem, Semar ketawa. Des Jan. Minum kemana nya? Ya mak. Jadi mau mak. Sok minum. Des kade ulah kabeh cecekeun ku mak. Ya, beakeun cai nak. Isukan dia bakal nutur. Lihatin mak. Beakeun. Telem jeung gelasna. Nya, keisukan lamun teu mempan datang deui ka dieu. Kumaha dibere ajian nu leuwih alus. Lamun suku-suku mun mempan nya. Ya mak. Nya geus atuh. Mun deui tuh. Ada amplopna poho. Iya Ya mak. 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 Nunya mak. Mak. Dasa budak belegu. Hayang beunghar ka aing. Aing ge bararat wae moal jadi dukun atuh aing teh meureun sama beungharna. Dulu tinggal aing. Hayu. Sok nangtung. Anjing, jangkung dia tuh mah. Ganggut ya. Apa ya namanya? Bebek milih Abi apa sih itu? Hampurannya hubungan Abi. Hampurannya hubungan sareng atas di dieu. Itu hubungan 4 bulan, pira kowe geus kieu. Nya si itu mah gaduh motor. Nyantos satu. Oh berarti Bebek milih si itu nu boga motor. Nya mah setiap amang jeung neng teh jalan kaki wae da pegel atuh.